Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 57 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 57na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Kocapkeun manggaling harita manehna maksakeun rek ngayonan saurang genderuwo. Manggaling maju lengkahna gagaleongan awakna ngadegdeg sedengkeun calanana geus jibrug baseuh ke ompolna sorangan. Nempo musuhna siga kitu cakakak genderuwo teh nyakaka. Ari sia nah niat atawa henteu gelut jeung aing teh euy. Lamun teu niat baju ka itu geram mantok samemeh dirayak ku aing sia manusia. Cek genderuwo. Alah montong ngahina sia jujuring. Cek manggaling ngawani-wanikeun maneh nyarekan jurig padahal awakna geus ngaleper bakat ku sawah. Dasar manusia belegu sugan geus bosan hirup sia hayang dijieun asmun sia ku aing manusia. Cek genderuwo bari gegag leumpang ngadeukeutan manggaling. Manggaling teu cicingeun sarepet harita manehna ngalugas bedog. Geus kitu hiu bedog da diheumbatkeun ngarah ka eta genderuwo. Beuk bedog keuna pisan
karena beteungna si genderuwo tapi ngampul ngenyot siga ngadek karet ban we atuh puguh we Manggaling oloho penasaran harita ngahumbatkeun di bedogna hiu beuk angger bedog teh ngampul abet tuturak siga ngadek karet wae euy padahal menang asa 2 penting ke bedog teh euy cek Manggaling sogra kadek deui ngawak ngaing manusia ngeunah deuleu aja di garwan genderuwo mulak-malikeun awakna menta dikadekan ka Manggaling atuh harita Manggaling hamuk ngadek-ngadekeun bedogna sabaraha kali dipapai ti luhur nepi ka handap ngan angger teu teurak-teurak geus kitu genderuwo malikeun deui awakna tuluy gap newak leungeun Manggaling anu keur nyekel bedog geus kitu bedog deh direbut tuluy bedog dipake nyeuh geus kitu hiu palato bedog teh dipotongkeun sanggeus dipotongkeun hiu habak eta genderuwo teh najong kana beuteung Manggaling aduh jengkang Manggaling ngajengkang tuluy kokosodan les teu inget di bumi alam sedengkeun para ronda anu sejenna harita masing-masing geus bisa ngelehkeun lawan atuh balad-balad genderuwo teh karisa eutik pangaruh tina ilmu anu diterapkeun ku jampe kana cai anu diinum ku para ronda jeung pakarang anu dijampean ku si Openg anu ngabalukarkeun para ronda wanian jeung kuatan ari si Openg harita masih tarung ngayonan dedengkot genderuwo nyatana Ki Gandawesi anu pangaruhna lumayan bisa diandal anu pangaruhna lumayan hebat set Ki Gandawesi nyabut pakarang andalanana nyaeta Gada Pusaka anu meunang ngacieun tina wajah anu dikeum ku Wisa Oray ngerasakeun sia Openg Ki Gandawesi ngababukeun Gada Pusakana tapi hiu kelap si Openg ngelok geus kitu beuk si Openg ngababuk leungeun si Gandawesi anu keur nyekel gada atuh gada anu dicekelna ngulawit ka handap tuluy ninggang kana bobogana sorangan walau Ki Gandawesi ngagerung sing balik atuh ngababuk teh euy piraku barang sorangan dibabuk kumaha karasana seueur teh euy cek si Openg gandeng ya jurig rasakeun ya Ki Gandawesi ngahumbatkeun deui Gada Pusakana Ki si Openg ditadah ngagunakeun leungeun anu geus dieusik ku tanaga lapisan hiu beuk eta gada ditakis ku si Openg jadi ngampul tuluy balik deui ngarah kana sirah Ki Gandawesi beledag keuna pisan kana tarangna waduh Ki Gandawesi ngagerodi wae sirahna asa eumeur katakol ku gada sorangan tadi hulu handap anu katakol teh euy ayeuna hulu luhur didagolan wae ku gada sorangan geuning euy eling atawa gelo mana teh euy haram diada dasar manusia bangkar waras ya aduh yang aing jadi liur tetanjuan jadi ngubeng aduh Ki Gandawesi undur-unduran bari tuluy ngakide-kidegeun sirahna micen rasa kalieur geus kitu gancang mancuhkeun deui kuda-kudana reup panon Ki Gandawesi beureum bari kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena paladung harita gada anu masih dicekel langsung ngagebur hurung ari si Openg ngadon ngehkeh seuri rek pawe obor di mana euy hah rek pawe obor di mana euy obor
boborana oge tangeh keneh manya rek pawe obor euy. Gandeng sia montong ngalonying wae anjing rasa geni ajian gada pancar geni ya hus seuneu tina gada teh pating Darius sing balesat sing belesur ngarah ka si Openg. Tapi ku si Openg harita seuneu anu ngabebelat teh dibalikeun deui kana bogana. Seuneu anu geus rek antal kan awak si Openg langsung sing balesat malik deui ka Ki Gandawasi. Beledung suara sing beledung dur disusul ku seuneu anu ngadoruk awak Ki Gandawasi. Sakabeh bulu dina awak Ki Gandawasi beak merepet ka beuleum. Sameme awakna kaduru harita si Openg luncat tuluy mareuman seuneu ku cara ngusapkeun dampal leungeunna. Joela cenah ngusap. Diusap awak Ki Gandawasi teu sakara-kara seuneu anu ngabebelang ngaduru Ki Gandawasi teh pareum sapada harita. Ki Gandawasi colohok teu nyangka si Openg bakal ngalakukeun kitu nyalamatkeun dirina. Ulah colohok sia bisi kausap jelema apa nangis diusap ku aing teh. Ki Ganderwo cek uing mah ayeuna maneh mending balik euy. Ulah dadaek kanan di ditaku sini pelet sabab pagawean sini pelet ukur arek nyilakakeun maneh. Juk ayeuna mah mending balik daripada engke diduruk taeuna ku aing sia engke jadi beuleum eta. Cek si Openg. Geus nyaksian kasaktian si Openg siga tadi mah Ki Gandawasi jadi leungit kawanina. Gaduh ngopeng ngeing rumah zangele ayeuna ngene ngeing rek balik ngobeng. Cek Ki Gandawasi bari mundur sabaraha lengkah. Geus kitu mah belesat Ki Gandawasi ngabelesat ka awang-awang. Nenjo gegedugna kabur sesa-sesa pasukan genderuwo sing raringeun. Pok salah saurangna ngajorowok mere komando ka baturna sangkan kabur. Batur hayu urang ngabur. Hayu urang ngabur hayu ngabur batur ngabur. Belesat mana langsung ngabelesat anu sejena langsung sing balesat. Akhirna sakabeh genderuwo geus leungit kabur ninggalkeun si Openg sapara kanca. Pok si Openg ngomong, kumaha dulur salamet teu euy. Cek si Openg, alhamdulillah Jang, berkah salare salamet Jang. Cek Mang Ujang, cikan itu heula euy, pihak ronda bisa anu leungit bisa dikelek ku genderuwo. Sabaraha urang ronda sakabehna euy. Cek si Openg, sadayana mah ronda teh 12 urang Jang. Katambahan ku Jang Openg jadi 13. Ke rek dihitung heula ku mamangnya masih jejeg atawa hanteuna. Temal Mang Ujang geus kitu luak lieu ka tukang. Ari para ronda gancang ngadeuketan ngariung si Openg. Ku Mang Ujang dihitung bari disebutan ngaranna. Beres ngitung Mang Ujang ngagebeg sabab ronda teh kurang saurang. Kumaha Mang? Jejeg teh 13 Mang. Aduh, kurang hiji Jang. Kurang hiji. Sana Mang. Manggaling leungit Jang euy. Ngadenge manggaling leungit, para ronda sing raringeun. Tapi si Openg anu panonna seukeut, kita tadi oge geus nyaho yen manggaling ngudupruk deukeut Ruyuk Cau. Tuh manggaling mah tuh, itu deukeut dapuran Cau. Keur sare meureun manggaling mah tunduhun Mang. Sok hurungkeun oborna ngar katingali euy. Cek si Openg marentah sangkan aya nu nyeunget obor. Mang Sonandar hideng sabab manehna anu mawa paneker gancang nyokot obor anu samemehna ditunda dina pamoyan opak di beh kaler.
Teu geus balik deui bari nyekel obor anu hurung atuh kayaan jadi caang mabrak. Geus kitu leumpang ngadeukeutan ka palebah ruyuk cau nyawe di dinya aya saurang jalma nu keur ngagoler nu taya lian Manggaling anu kapidara. Aduh, nya euy ieu Manggaling cilaka, cek Mang Sonandar. Atuh salarea ngadeukeutan tuluy ngaronom ka Manggaling. Si Openg gancang marentah. Sok atuh euy gotong euy, urang bawa we ieu Manggilang, Manggaling teh urang bawa ka posona euy, hayu gotong ah. Cek si Openg. Teu talangke 2-4 urang ronda maju. Geus kitu gup-gup saurang-saurang nyekel leungeun jeung suku Manggaling. Geus kitu mah diangkat rek dibawa ka gardu ronda. Siga anu geus moro wae nya euy, terus menang bagong. Laju digarotong ku opatan euy. Cek si Openg keseuri. Sanggeus nepi ka hareupeun gardu ronda, cag Manggaling diacageun di luar. Lah, atuh da si Galing mah badagong dibere jampe ku Ujang Openg teu diinum jadi we cilaka. Cek Mang Supri nu tadina ningalikeun sareretan yen Manggaling teu nginum cai anu meunang ngajampe si Openg. Kitu ari jelema Bangkarwara mah euy, puas ta cilaka cenah karasakeun ku tulang beuheungna euy. Cek Mang Didin bangun anu keheul nakar. Geus euy, karunya ulah dikitu-kitu anu urang tulungan heula euy. Cika dieu uing minta cai euy. Cek si Openg. Mang Ujang nyokot cai ka jero gardu, dari cai mah geus sadia. Teu lila geus balik deui bari mawa cai sabatok, song diasongkeun ka si Openg. Mangga ieu caina Jang. Gap cai ditampanan ku si Openg. Geus kitu mah si Openg mapatkeun jampena. Terus cai ditiup. Sanggeus ditiup, eta cai dikucurkeun kana sirah Manggaling. Barang cur, cai dikucurkeun. Harita Manggaling dumadakan beunta, kuniang hudang. Tuluy rurat reret pok ngomong. Mana musuh euy? Mana jurig? Tadi ku aing beunang 7 dikadek langsung malodar euy. Mana jurig mana? Cek Manggaling, taya kaera jeung basana anggar sompral. Ngadengi kitu salarea ngagak-gak nyengserikeun kalakuan Manggaling. Tapi disengserikeun teh Manggaling mah malah atoh samarukna muji meureun ka manehna. Geus euy ulah ditanya wae, si Mamang ieu mah mending anterkeun balik bae euy ribu euy. Cek si Openg. Para ronda teu wani baha. Senajan hate mah pada keheul ka Manggaling. Lamun kongang mah hayang neke. Tapi akhirna Manggaling dihudangkeun sina nangtung. Geus kitu ditungtun dianterkeun rek dibawa balik. Kumaha lamun urang ngeusian heula beuteung Jang. Kurang ngaliwat da beas jeung deungeunna mamawa ieu teh Jang. Cek Mang Ujang. Nyan sok atuh rek aliwat mah da uing oge lapar ieu teh euy. Jawab si Openg. Geus kitu mah Mang Ujang dibantuan ku para ronda kaprak-kaprak arek ngaliwat. Aya nu mirun seuneu, aya nu ngisikan beas, aya nu ngarenros cengek jeung sajabana. Nya teu kurang tina waktu sajam, akhirna liwat teh asak. Si Openg sapara kanca akhirna brak we dalahar. Beres dahar dituluykeun ku ngobrol bari sing palenyun udud. Cacap nepi ka subuh, akhirna para ronda balubar. Baralik ka imana masing-masing. Sedangkan si Openg harita teh langsung balik ka imah Bah Murtala, tapi muruh heula ka tajub pikeun ngalaksanakeun kewajiban 2 rakaat salat subuh ngaranna. Gancangna carita caturkeun dina waktu beurangna. Si Openg geus madep ka Pakuwu dibarengan ku Bah Murtala. Sajarek laporan ngeunaan ronda nu tadi peuting. Pakuwu bungaheun sabab nenjo paroman si Openg jeung Bah Murtala anu gumbira. Hartina aya warta hade anu rek ditepikeun ku si Openg ka dirina.
Sarengsena sasalaman terus si Openg jeung Bah Murtala gek kitu deui Pakuwu dariuk luhureun kursi. Alhamdulillah Pakuwu euy. Tadi peuting ngaronda teh aman kalayan lancar. Para jurig utusan sidini pelet beunang dielehkeun ku uing sabatur-batur Pakuwu. Samalas anggeus beres tarung ngalawanan jurig akhirna ngaliwat deungeunna pepes keuyeub jeung pepes entog. Cek si Openg muka obrolan sekaligus laporan. Hanya syukur atuh Jang. Kaula ngarasa bunga ku ayana Jang Openg. Ieu lembur jadi aman tina gangguan para siluman Jang. Cek Pakuwu. Sanes ku uing wae da Pakuwu. Tapi ku salarea pan uing oge dibantuan ku para ronda lain ku sorangan Pakuwu. Temal si Openg. Nya, tapi lamun ngandalkeun ronda wungkul mah moal bisa ngayunan para jurig setan siluman mah Jang. Terus kumaha rencana urang salajengna ieu teh Jang? Cek Pakuwu netep antep ka si Openg. Tapi si Openg malah ngaleret ka Bah Murtala. Kumaha satuluyna Bah we? Ya gumba ujang we abah bangiluan Jang. Abah mah kumaha uing wae. Kumaha lamun cek uing para ronda dititah ngabedakeun balong anu abah meureun beak teh laukna Abah Bah euy. Tapi anggar kumaha uing we Bah? Bae balong dibedakeun Bah. Nya berjaya we Abah ke Jang Openg. Anak Abah anu bangkasebna Jang Openg teh. Aduh, kakarak euy. Ka uing aya nu nyebut kasep euy. Cek si Openg nyerenge. Pakuwu jeung Bah Murtala oge saleuri. Pakuwu jeung Bah Murtala ngarasa reueus jeung bagja. Sabab ku ayana si Openg najan keur nyang hareupan kasusah. Tapi teu boleh dibarengan ku rasa bunga. Nya kula oge masrakeun we ka Jang Openg. Kumaha carana keur nyang hareupan musuh mangga nyangakeun sadaya-daya Jang. Dan ngalawanan bangsa setan siluman mah dengar ti kula teh Jang. Cek Pakuwu. Nya ari kitu mah keun atulah ku uing rek dipikiran heula euy. Hari ini pelet teh dedengkot siluman lamun cek urang mah presiden beunannya. Ku kituna ngalawananana henteu gampang kitu bae euy, tapi kudu alon-alon tapi kalakon. Sini pelet salaku siluman anu boga pangaruh jeung karisma. Jeung karisma oge wibawa tangtu manehna loba baladna euy. Selain ti eta pasti loba akal licikna jeung tangtuna kasaktena ge hebat. Taku kituna uing rek ngopi heula we ayeuna mah euy asa ganggarateun ieu ti koro. Cek si Openg bari tuluy ngarongkong gelas awi anu dieusi ku Cikopi. Geus kitu mah si Openg nuluykeun deui nyaritana. Tah, ceuk taksiran uing unggal peuting teh pasti sini pelet bakal ngirimkeun pasukanana ka dieu euy. Keur ngacaukeun ieu lembur. Keur saelaanan mah ku uing rek diladenan we kumaha kahayang sini jurig teh. Diangon heula lah kahayangna sambari nitenan bongona sini. Kira geus bongo mah dijorak ku aing sia ka pucuk Gunung Cermai. Kitu tah Pakuwu. Cek si Openg. Nya Jang kitu ge sae. Kula mah masrakeun we ka Jang Openg kumaha carana ngayunan sini pelet teh. Ari tadi peuting jurig naon nu datang teh Jang. Ari nu tadi peuting mah datang teh jurig wowo genderuwo. Para jurig teh tetela euy. Diiming-iming ku sinini gejul rek dibere jabatan cenah lamun bisa nyangkalak uing. Nu tadi peuting cenah rek dijadikeun hulu balang. Engke lamun sinini pelet geus ngadegeun karajaanana. Jadi sinini pelet cek uing mah manehna keur boga rencana gede arek ngadegeun kerajaan da boga proyek. Jadi siluman-siluman teh dicocok ku eta tah diberi jabatan jadi daraek naluru ka sini pelet euy. Kitu teh Pakuwu. Cek si Openg ngajelaskeun.
Ngadengi kitu Pakuwu jeung Mbah Murtala daruas. Pok Pakuwu nyarita. Waduh, bahaya atuh Jang. Lamun nepi ka ini pelet ngadegen kerajaan. Bisa-bisa lamun urang bakal dihancurkeun tah ku siluman gejul teh Jang. Cek Pakuwu. Bahaya bener Jang, bahaya. Kumana si budak Abah Jang Lodra jeung lanjeuk Abah Kang Murtado aduh Jang. Cek Mbah Murtala nyarita pinuh ku rasa hariwang. Nyapan karek rencana meureun Bah euy. Karek rencana. Da teu gampang kitu wae atuh hayang jadi ratu atau raja siluman teh kudu boga ijazah asli heula Bah euy. Cek si Openg bari kop kana beulem beton. Geus kitu belum dihuapkeun meuni peurembeuntan. Nya, ayeuna mah pasrahkeun we ka Jang Openg sagarupan Abah lah. Terus kira-kirana engke peuting rek nambahan ronda deui atawa moal Jang. Cek Pakuwu neuteep deui ka si Openg. Ke rek diimpleng heula nya ku uing Pakuwu euy. Na bakal ngirim jurig naon deui tah sini pelet gejul teh. Nya boga-boga we ngirim jurigna anu bari mawa comro jeung inuman. Apaan ngeunah penting-penting ngopi comro bari nginum mah Bah. Oh Pakuwu. Cek si Openg bari tuluy reupeurem. Si Openg langsung metakeun ilmu tarawanganana. Sangkan nyaho bakal aya naon bakal kajadian ge peuting. Bakal dikirim jurig naon ke penting ku nini pelet. Teu lila nya si Openg beuntak tuluy nyarita. Aduh, kaimpleng ku uing kaimpleng ku uing ye. Engke peuting ieu lembur bakal diserbu di unggal arah ku para jurig titahana sini lepet Pakuwu euy. Nganduka teuing jurig naon-naon mah. Da implengan uing oge kawates. Sabab uing oge manusia biasa teu nyaho kana takdir nu bakal kajadian secara pasti Pakuwu euy. Ngan sigana wae sini lepet teh ayeuna mah lain sakadar hayang nyangkalak uing, tapi hayang ngacaukeun kaayaan ieu lembur Pakuwu euy. Cek si Openg bari ngabagi reret ka Pakuwu jeung Mbah Murtala. Waduh, ari kitu mah kudu ditambahan deui meureun anu ngaronda teh Jang. Nya tambahan deui lah 20 urang oge cukup Pakuwu. Keun engke ku uing dijiat ngarah para ronda jadi laludungan. Aduh, Abah jadi hayang milu ngaronda Jang bae teu Jang. Da Abah oge hayang milu ngajaga lembur atuh geus kolot-kolot oge Jang. Cek Mbah Murtala. Hish, Abah mah ulang ngilu ngaronda. Geus we lah jagaan indung uing si Ambu Rati. Bisi kuna naon hog diimangan sorangan Bah. Sebab bisi jurigna ngadatangan ka unggal imah. Engke kumaha si Ambu Rati Bah. Cek si Openg. Nya 2 hari ulah Bah. Abah ngabantu kudu ngawe di madunya Jang. Keun lah engke ronda mah ditambahan ku kaula. Kula karinitah ka Mang Jamsa sinaneangan keur tambahan ronda. Sakalian rek disadiakeun ku kadaharan jeung liweteun di gardu Jang. Cek Pakuwu. Nya akhirna mah tiluanana ngobrol ngaler ngidul. Lain sakadar ngobrolkeun jurig jeung ngobrolkeun rencana ngaronda, tapi sagala rupa diobrolkeun. Sanggeus waktu condong kasorenakeun. Si Openg jeung Mbah Murtala amitan ka Pakuwu rek mulang heula. Para wargi sadayana gancangna carita kocapkeun dina wanci peutingna. Di gardu ronda geus loba jalma ngaliwud di luar gardu. Ari lobaan mah taya nu cicing di jero kabehana ngariung di luar. Sedangkan di jero gardu geus pinuh ku bebekalan kadaharan. Aya pakarang, oncor, jeung sagalana anu sakirana diperlukeun geus sadia di dinya. Teu kurang ti 20 urang jalma geus siap sadia
nepikeun ngajaga keamanan lembur tina serangan musuh. Samalah para inohong oge marilu hadir harita teh. Pakuwu aya, palebe katempo, Pak RT nyampak, Mang Jamsa oge milu ngaronda harita teh. Saenggeus katempona para ronda ngarumpul kabeh, ngong pakuwu kadenge ngamitian biantara. Sampurasun, dulur-dulur, kadang warga, urang lembur sangkan urip sadayana. Numutkeun Jang Openg tadi sia, penting ieu teh urang bakal kadatangan musuh anu jumlahna leuwih loba. Taku sabab kitu, urang salarea kudu waspada. Ulah aya nu lalawora jeung gagabah. Jeung salarea kudu nurut kana parentah ti Jang Openg. Ngarah ulah aya nu cilaka, omat, ulah aya nu baha, urang teh lain keur nyang hareupan perkara nu enteng-enteng. Ku kituna urang kudu masing iatna, waspada sagemblengna, tah kitu meureun para warga sadayana. Mohon Pakowo, teras urang kudu kumaha deui Pakowo? Nya ayeuna mah urang entosan heula we, da waktos ta oge geus beak. Uluh, waktosna kabujeng seep, wah dia balad ATE official. Keun atunya, ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.